Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang saya muliakan, insya Allah saya akan rutin membagi pengetahuan tentang haid, nifas, istihadah, yang mana materinya saya ambil dalam buku karya tulisnya Kang Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hartosna ari milari ilmu teh wajib ka satiap-tiap jalma muslim. Dina ieu hadis teh nuduhkeun kana wajibna nyiar ilmu. Tina sapalihna ilmu anu wajib dikanyahokeun ku istri teh nyaeta ngajina ilmu anu dibutuhkeun ku eta istri. Tina hukum-hukum haid, nifas, istihadah. Lamun boga salaki anu ngarti agama maka wajib ngawurukna, lamun henteu maka wajib indit ngaji ka ulama. Oge haram hukumna nyarek ngaji ka eta awewe kecuali salaki mampu ngawurukna. Sarajengna ari ngaji ieu hukum getih kagolong ngaji kana bag-bagan ilmu fikih. Anu bila mana jalma daek ngaji kana ieu ilmu, tina sapalihna ciri dikersakeun ku Gusti Allah Ta'ala jadi jalma anu alus. Sakumaha dauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hartosna jalma anu dikersakeun ku Gusti jadi jalma anu hade maka bakal dingartikeun kana agama. Jenis getih istri: 1. Haid, 2. nifas, 3. istihadah. Haid. Ari haid teh nyaeta getih normal anu kaluar tina rahim istri nu paling jero dina kaayaan sehat tanpa aya sebab dina waktu-waktu anu geus dikanyahokeun. Sumber hukum haid tina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Hartosna para sahabat naroskeun masalah haid ka anjeun he Muhammad, maka walar ku anjeun haid teh nyaeta kokotor najis, maka kudu ngajauhan anjeun sadaya ka istri-istri anjeun tina ngajima nalika haid. Oge ulah ngadeuketan karna rek ngajima nepi ka saruci bari tos adus. Maka pek ngajima sesuai ketentuan Allah Ta'ala, saestuna Allah Ta'ala mikaresep kanu tarobat jeung kanu nyarucikeun diri. Dina ieu ayat netelakeun sababaraha poin. 1. Ngabejaan najis getih haid ku dauhan qul huwa adzan. 2. Teu meunang ngajima di mana can sucian bari can adus. 3. Gusti mikaresep kanu mineng tobat. 4. Gusti mikaresep kanu mineng susuci. Perhatosan, awewe anu sucian tina haid atawa nifasna meunang dijima lamun geus adus. Sumber tina hadisna. Sakumaha riwayat Sayyidah Fatimah putrina Abi Hubeish, dauhanana Nabi kantos ngadawuh kieu, fa iza aqbalatil haidatu patruki sholata fa iza dhahaba qadruha fagsili angkid dama wa sholli. Hartosna di mana datang haid maka kudu ninggalkeun salat, di mana bersih maka kudu adus tuluy prak migawe deui salat. Hikmah haid kanyahokeun ku anjeun sadayana saestuna haid teh eta katentuan Allah Ta'ala pikeun anak turunan manusia mangrupa ujian, cobaan, tur latihan. Ujian tina kariweuh, cobaan tina kageuleuh, latihan pikeun awewe sangkan terbiasa nyanghareupan kariweuh sabab awewe bakal riweuh ngurus anak-anakna termasuk salakina oge sangkan terbiasa nyanghareupan cairan spermana salaki jeung kokotor budakna. Ta ieu sumberna tina cariosan Nabi ka Siti Aisyah, dauhanana inna hadza amrun katabahul khaliqu ala banati adama. Hartosna saestuna ieu getih teh nyaeta takdir anu geus ditangtukeun ka turunan Adam dalam kurung jalma.